batak gawe mah disebut lagi cek urang Sunda mah kedul cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus hayang dibersihan cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun nya aya rek eureun mah dikendangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri sira lain teh daek kikituan so teh silain teh keur cara lagur da keur gering aya panyakit memboroah kikieuan teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ke di akhirat bakal baeud aya we bejana ieu mah hah heeh lamun di dunya loba seuri wae gitu di engke di akhirat teh bakal baeud cing yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pagetok jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nu letah kudu disatukangeun akal jeung elingan
cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah sasamet wareg tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwihi da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi baik nyalametkeun agama mah nya nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun ai kana papatah babari ngarti nya mah ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun deh ke moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuк-lieuк acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuк naon lan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewe nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tageuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba da lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa der parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya gitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan
mata gitu gini bapak aing teh maju-maju dah gitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wang Siliwangi teh tingali we di lampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh. Nyata ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok jararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing dina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran, aya lampu. Zaman geus maju. Sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13. Apa sih abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah Dodi si telenges bisa ngolona teh dewek keur butuh kurunyung jalan dapur atuh puguh dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih nya eta sanggeum mah teu naon uihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak aing teh lapur teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kieu kituana teh. Ada ampun. Alah. Aduh. Manawi teh teu aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten Shalmet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super Shalmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci
can jadi comro karek marut bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut tak can jadi opak ai geus jadi aci nama nih kemana-mana we nyiruan oge teu nutup kemungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ke Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira Bapak mau amek nah make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot ai kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ye jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi kitu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can di bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak geus kumelenang di dunya malahan Bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na atuh tah eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina Bapak teh nak ngaku Nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus jang
alus pertanyaan kira-kira tanya jadi bingung kalaubu tatanya ulah heran nanya kenya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu heueuh kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam heeh ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayunya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut da ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong tilu atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe wilujeng ngadangkeun milih artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme tah sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh masih teh alah nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu
laut anu sakitu legana dipakai nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipakai kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir deuh aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulis deui leketek ngaheureuyan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh Allah dalah ngomong teh ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge moal ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh kabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya apunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan
tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh saha nu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal itu kalau teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal itu kalau teh dan di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saja eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisaksikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beli cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh
sanajan ini kamana-mana tapi hati cicing panteng di semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak itu selamat kerjing dek mana sia ini Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah pantang we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi radang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongan ya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak atau nyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara recok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyilaka papa masih da wala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek jadi wala tong dibejaan ku bapanya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna mun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaja Pak geus cicing sia lain mun asa pangyahona ieu jelema atuh tanduk teh nu kieu ya kaituna teh sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun cepot lan tuturkeun kaula aya hayu cepot kelana rek mudu heula ka lebah ieu tuh ieu
naon atuh dibawakan nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh saong atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal da ieu ge lain curug kumaha itu teh naon manehna nu nawaran jajan baso asukan teh rek dibayar ku didinya goblok duit ti mana aing aduh ke da itu tukang baso teh nagih bawa hees gitu sih bari kitu aduh ampun iya kira-kirana nyai buka salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh heuh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya hayang nyaho dibangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot iya emak cakra udah sana lengitan pelebek hilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya teh ieu ampun ya urang ngejajapkeun pasep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikit-dikit aing teh Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe wilujeng ngadangukeun. Bapak dewek eueuh. Oh, teu aya, Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Nah ka mana tuh Akang dicari Bu, silaka euy. La, naon kali sia? dicari uang itu di orang santa juga nemu. Aya nu la. Lapor dina got eueuh. Dikali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleu. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada cara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Ka Jati Makmur we ka dieu. Nyata kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu Israel. Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan
bulan suci eta teh Bapak Restu Ningrat teh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat, Departemen Perwakilan Pusat, Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kaya sekalian minta ongkos tek minta dolar lin lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh aben we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we neangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak R. Peri ieu mah Bapak R. Peri Sunarto Suranto mawar bodas cenah itu mawar bodas anu kitu teh geuning mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah sanepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul nah jate hirup teh dulungan masing waspada sangkan manghitung lahir sehat batin larang siga mulia sangsara lahir sehat batin larang siga mulia sangsara tunggar sepi hati akhirnya
dinang mudahan cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana gonta ganti Purwakarta neangon jalan ka desa bakti bengong napa nyipa neangon pujaan rasa hop. naon make dieureunkeun detail Kira-kira ridho mana atuh sia teh. Tong maksakeun teuing maneh tuh. Kajadi-jadi penyakit atuh. make jeung terari do segala Mawar bodas mah dangdutkeun geus sok. Oh. nyata gitu Mari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapa Hajat. Nepi ka dijieun masalah teh sia teh. naon masalahna Urusan ieu ge can anggeus geus nyieun deui. mun teu kau preureuh Teu kau peureuh. Sing da sia teh geus karolot atuh. da rumasa ya ke sekolot atuh Sing boga ka era deui. kaera gede Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu lain waraga saeutik kikieuan teh. oh nyanya atuh akal Canyawer, canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si lain. Gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea teh. agung keseniman teh teh Ka seniman moh ka masyarakat. masyarakat urukan teh bakti sosial teh agung Sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh mah paling oge 10.000 ewang. Moal mah hieu nya iki manangga payang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina. biasa hiburan urang dieu Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh. namahanana teh teh Heeh. Nu mata gerepek seuri we sapoe teh eureun-eureun. Heeh. lumayan 4 tahun namahan umur teh teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. awet muda ongkoh kan Ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh. meuni kasep gitu Padahal yuswana mah teh tos 18 tahun. dapat terus mah 18 tahun mah budak Heeh. kalau bagi cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. semohon pajirna raina Painang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan dibelaan cul nepi ka barang kirim ongko lengkeng mah rengkeng udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh urang Bekasi kepala terminal ongko eta teh di Cikarang can di Paris can Pak Aris bos pabrik kerupuk kerupuk Paris Anta Prima semua keluarga Jatiluhur Jati Asih can Bapak Kusnandar can Bapak Kusnandar can Pak Aso can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina oh di Beijing di Beijing ayeuna de ka Itali waduh marukana urang wano Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu di dieu akang urang kuningan seueur ti Garut Kuningan ti Garut ti mana-mana di heuh dieu doakeun ku urang cing leuwih mararaju ya sing amin gerde milik amin can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh para raya Numataknya lebah dia sok prioritas genda orang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoran lain pemborong lain tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot
bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang deh. Bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Oh gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Mata ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu. Lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naik anu ngaronyat nu ningkat bener dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi ngigelan zaman kumaha we carana dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor ngajuru panggung ngabebelah sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we ngarepe keur mah geleder yang irungna teh benar kan tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sound system ieu lamun di udag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh. Agama nama biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Kumatak eueuh gawe mah disebut ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kuuleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihkan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya letik benar kan. Cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya tidak ada gunanya. Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana keur ka jelema deui bener. Sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluikeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya. Benar kan? Sampai berhasil. Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena.
dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalageuna moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. kai jeung panjang kaos kereta api. Gara sok ngalagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Angeuna. Jadi tunjang. Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Luy Gener Bonang jeung Rinci Jenglong Rebab Kendang Sineng Dina jaman pawangunan Jaman negeri kesatuan Tah dewek ngiga Lamun tayang kenangan cing napa Persatuan Alamat Abut-abutan Pokonakeun persatuan Perlu kokoh jeung kukuhan dalam tedik tipu gitu mah mau dikenangan aing. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang mah. Tak gitu politik teh euy. Mun lemes. Lain lemes kitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigalna dikenangan. Lain kepancing Rin. Gitu. Tah, moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Udah ngalageuna. Coba lamun Saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelok nu hiji Salendro. Hiji Mataram. Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geus sok. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti nu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh Arengheng teh bener. arengheng Pak Jejet ku dedeuan teh bener. teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Bagus. Nah, geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Gerepek pikir ku sia naonan kitu pada. Bener kan. Nya, Alus mimiti. harus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apana eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan gara sok pikir ku ya. Baheula mah tina berjuang heula. Tidak berjuang heula sagala rupa oge. Apa pahit ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye do. Nyaah ka urang Bakti sosialna ageung. bakti sosialna gede. Nya Kanu alit teh. kitu ceuk aing oge.
mudah-mudahan panjang yuswana Amin. Amin. tambih-tambih deui rezekina Amin. geuning ieu aya daek dikocorkeun merejekina ka urang heuh teu beda we ti balong Beda balong kumari akang. balong saat laukna kok kocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar Daun. da loba jelema aya nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui Barokah kosong. heeh keurna naon loba mobil gas sawah gedong alus aya di bui gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara bener Data dinikmati. barokah eueuh Eueuh. ceuk dek oge Aya duit loba bener. tah kitu euy Bener Kang. oh kitu we dek nya dek anu jadi bapak ini teh doakeun Nya sok sing penak Akang atuh. ha Sing penak bapak karunya. bisi ya mau bisi alah ampun aing manganding bapak dek sok sok luas Sok sieun neuleumkeun maneh we deuleu sok reuas. oh iya Sok atuh Akang didoakeun asing enggak pernah.